falapalibatun ya wa qala umruhu wa nala minad dunya sururan wa an'ama dabanim balabunyan nahu faqamahu walala tawamaqad balahu tahadaman elingkeun ieu pitutur kasakabeh madulur-dulur mikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa dipunut ku Gusti mata kudu hati-hati ibadah masing mati kaduhung kaliwat langkung hanteu nyembah makayang agung sakarat nyerina langkung urang teh teu bisa embung nyawa jeung badan papisah dicabut ku malaikat loba jalma nu madarat nu hanteu daraek salat tidinya nyawa papisah dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal mahanteu guna mait eta kasebutna dilayat ku ahli-ahlina kumpul kabeh pamilina anu deukeut maka imahna digugulung di mandian reang anu manyeng cerikan saware amek-amekan kacara jalma nu edan si maitna langsa ceurik ngaluruan
apik ulah arek matarik tarik tidinya tuluy digotong ku jalma hirup digotong bijil ti imah digotong si mait ceriknya ngomong eling-eling dulur kabeh jaga rasaku maneh cara kami pasti pae ulah jongjon madi dunya teh ayeuna geus karasana kudu getol maraca Quran jeung istighfar ka Pangeran kudu getol mababacaan lungudur pasaranana geus bijil mati lemburna mait leuwih nalangsana ku sabab gede dosana barang geus datang ka kubur eureun dina masisi kubur tuluy ditampa ku batur barang arek ka jero kubur barang parantos meureuna eta dina majaro lemah rep ku padu ngarap ku lemah ngarasakeun mahan teu geunah nu ngaruang geus baralik ngan tinggal mait jungkelik eta mait larak lirik taya batur manggeus baralik barang datang malaikat tidinya mait teh cengkat mariksana malaikat mariksa jalan ma'rifat karek pisan mariksana seperti gelap sorana bari dijungjung gadana besi pohara gedena Mangeran maneh kasaha mun nabi maneh kasaha mun bisa jawab mokaha salamet teu meunang siksa.